jadi kela guys, saya nu gelut guys, tuh guys gelut. Hujan jadi jam kos kayaknya seperti itu. Nah terus kemarin kita jalan-jalan kalian sedang melihat apa? Kita sedang melihat video. Rakdut, dadah. Ya ada menuju bobo, dan ya. Ayah nuker istirahat, terus sakedak deui bade pelajaran MTK wajib. Jadi aya utak guys, nuju naon duka tuh, nuju Tatalu aya utak. Tara ayeuna kita lagi urang tos pelajaran MTK. Terus ayeuna dianggo sajam deui, aya sajam deui dianggo barang makan. Go! Ya kita nuju emak. Aya nu main ludo. Terus pertanyaan ya. Pertanyaan nuju mak. Kumaha rasana? Ya, kumaha rasana? Urang nganung. Kumaha rasana? Itu. Kumaha rasana? Ah, jajablok. Lujunan? Itu apa sih? Nada-nada anu sareng ayam ngeuning pupuk kepala. Kebetulan ayam abi teh beda sakola jadi bisa rencangan. Sarunya. Tidak apa-apa guys. Nyari aib orang. Waduh, nyari aib orang. Si Panji warna hijau ieu rada madodet. Terus ieu aya pelan bau cucunguk. Terus ieu aya James ningali aya kolam di handap. Aya balong babalongan kulit itu terus aya taman kitu loba tatangkalanna nu hararejo anu ararendah pisan ditinggalin teh pamit luhur mah. Yuk cuang ka handap. Jadi ayeuna alurang menuju di mana? Di Balongan. Teh persiapan enjing bade aya lombaan karnaval, terus nuju ngadamel kostum adat daerah gitu. Jam 15.10 salin pak dong. Kondisi kelas menuju persiapan. Rapi ya tinggal iya bade uwi dadah menuju kerja kelompok ada kostum tinggal
Mbok iya sing full senyum sayang.